Aduh, udah liar di bengkel lalu bawa pesan berit dah. Aja beli roti lah. Aduh, hari racun acan meuli poho deh roti na meuli aing kumaha ieu teh. Beli lah. Bah, Hah? geus jalan-jalan teh lapar Lapar naon? Ieu beuteung lapar geus beurang. Urang ka bengkel si Wa sok aya dahareun ayo. Emang loba dahareun ieu mah. Aya roti-roti wae mah. Ayo. Selamat, ayo atuh. Ayo, siap. Ayo. Urang ka bengkel si Wa tuh. Wah, usah saha geuningan. Itu rotinya. Alhamdulillah, keur Ya, milik mah. Tah, iya roti. Tapi si Wana eueuh ka mana? Ah, sok we kumaha saya. Malah naon? Bah, kamadana di Lain sebenarnya. Pengijewang pasti ya mah. Kayak eta rasa naon eta? Keju. Pokona keju we ieu Keju, mah. sarua, keju. Lapar, bae bang, langsung dahar bah. Eta roti nang racunan. Kayak racun naon? Racun mah. Racun beuri. Cek saha eta? Si Uwa ieu panggil di jalan. Ih, suara nurut gitu. Lapar Benernya gitu si bandara. etanya. Keur mah beuteung lapar Bae ieu si teh. lamun ari racun. Diukur lagi lah, lulus lah, diukur lah. Iya. Lain eta bener gitu, Diracun. diracun heuh. Ah, teuing si eta mah rada jauh. Anggar we lapar da bieu. Ini cenah cek yana diracunan. Asa teu percaya, ieu eta Yana. Lur, geus Wah, geus Laila. Geus sehat, sehat. Kek. Roti orang tadi di mana itu teh? Simpen roti teh. punya duit teh. Aya roti, nya tadi teh keluar eta ya jewang di dahar. Datang si Ana jual cokot, eta mah geus ngaracunan ku si Uwa. Salah emang ek diracunan saya ke karameuli tadi tunda heula ieu meuli racunna bieu. Oh, jadi encan. Acan, ka mana ieu si Yanana? Ini kayak itu ngaleo jual karumpat Aduh si eta. Ya wadul. Ngurus tunyung. Loba wadul. Di mana teh? Lain ieu sakira geus kekerebekan. Lapar. Nya nya. Ada alih jeung jalan. Teang we teang. Urang teh we lur. Ayo. Ayo. Di mana nyumputna si babal teh tah? Hah? Roti. Kalau tanah si Uwa. Tinyawan kami. Roti ngeunah kieu. Podo. Gitu. Ya eta jelema ya lo. Ai tingali ka bagi ku ai. Di sisi lain. Sisa aing aja masih. Nah, zigzag, zigzag. Susah.